Alhamdulillah guys. Capek-capek ge nepi-nepi oge guys. Yang healing teh masalah naon anjir. Guys. Kaobata anjir. Guys. Tuh. Ieu mah satungtung dulu cek bahasa kolot ge. Nya cocok heuh. Tah eta teh rawa naon teh teh? Rawa beureum tah dihanap rawa beureum. Eta teh lega pamancingan eta teh. Tinggal daekna mancing gratis sih dia. Kali itu tuh. Lemur aing pelebah mana di dieu. Da teu puguh neangan lemur ge geus ieu mah. Tuh aya manuk ada hap-hap. Hap-hap. Guys. Pokokna mah satungtung deuleu teh asli. Bisi hayang ulin ka dieu sok. Gunung-gunungna laut ge katempo teh mah guys. Ngan aya lemur aing pelebah mana maksudna nya euy. Kitu. Anya lemur teh nu pana. Tah itu jalan teh pelebah ditu tuh. Lamun nguriling teh berarti ka ditu. Ngan posisi lemur aing teh belah mana guys? Gerak wang gedekeun tuh. Ya, itu gunung kabeh. Urang teh percayaeun. Itu tuh pemukiman warga di belah itu tuh. Tah eta spot pemancingan belah dinya tah. Pokona masih kene genah pemandangan mah. Teu kuat lah. Yang bulak dibalik ge. Eta tuh. Jauh mah seperti gitu tah. Mun dideketkeun tuh nama eta lemur urang teh guys tah. Detikeun deui tuh. Tinggal daek lelempangan ieu. Lain yang yang kasenangan. Da ngitungkeun loba duit da teuikeun senang ku loba duit hirup mah. Pirang kieu tah nempo karya ya, karya nu nyata. Itu mah kebon karet bukan anu itu mah.